Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ditiung nama ngan teu disalempa, ngariung nama ngan kurang kompak. Daramang urang panyaungan, badan sehat, kantong jager. Aya nu kantong nagering, ngarasaan simkuring can kadangu. Simkuring 12 tahun di Kabupaten Lebak, ayeuna tos genep tahun di Sukabumi, can kadenge beja di RSUD, aya jalma di opname gara-gara kantong negeri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dikeler nama ngan jerona doang kesemek, ngawaler nama ngan doang rada ararambek. Ngambek teh tapi masih ngambekan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzati wal kamal wa ikhtasahu bi syari'atin mustamilatin 'alal hukmi wal ahkam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jiranihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim wal mana wallahu alam bihaqiqatih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Al hadits ay aqra'u al haditha wal ma'na wallahu alam bihaqiqati rasuli. Wa qala al-Waqidi, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi yazuru qatla Uhudin fi kulli haulin ilaih. Wa qala RW, aya Pak RW, an abi RT, Pak RT nyonong kalih mana? Nyumput. Faqala RW an abi RT, adunya biduit walaisa duit sulit wa biduit gesit. Rawahu lurah. Palurah aya paling mana palurah? Belah mana? Hidup palurah. Mata kilu ngaji ge hirup kene. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, jamaah sadaya, alhamdulillah kalayan kakawasaan Allah wa bi iradatihi kersaning Allah wa bi aunihi kalawan pertulungan Allah subhanahu wa ta'ala. Simkuring jauh di jugjug enggang di teang, tiasa rurumpaheun silaturahim ka ieu pondok pesantren Darul Ulum. Ieu teh sanes kabeneran bara wargi sadaya, nanging parantos titis tulis diajali ninggang mangsa nu waluya. Yen simkuring dina ieu wengi kudu aya di Panyahu
jasa bener nama kuduna di Bogor ngan di Bogor eueuh nu ngonang nya ajengan ngonang simkuring nya ka dieu nu ngonang Ipayu nu baris kasuhun ampun tumedal ti heula nu bakal kapenta hampura aya paripaos mipit kudu amit ngala kudu menta kudu bebeja sabab lain menta mun teu bebeja badog bingaranana puji nomor kahiji nu jadi mimiti ngaji urang sanggakeun ka Gusti Rabbul Ijati anu parantos nyiptakeun bumi katut pangeusih bahkan dikumplitan ku lalaki sareng istri nu biasana mun lalaki sok aya nu make kopea haji mun istri mah sok barau tara lamun nuju aya di pawon keur naon nyambel puja nomor kadua nu jadi bubuka carita ayu urang sanggakeun ka zat Allah Azza wa Jalla anu parantos nyiptakeun alam jagat pramudita bahkan dikumplitan ku jajaka sinareng wanoja nu dibere tanda kalawan tanda nu dua nyatana perkara luhureun dada jeung jeroeun cala syukur nomor katilu nu jadi bukur catur urang lembur ayu urang sanggakeun ka zat Allah Rabbul Ghafur anu parantos nyiptakeun badan sakujur bahkan dikumpitan make bujur jeung tuur lamun mundur ngaranna undurun shalawat kali salam tehila kurang kucurkeun kocorkeun jeung kecerkeun gejrutkeun gejrotkeun jeung gejretkeun gulusurkeun golosorkeun jeung geleserkeun ka junjunan panutan alam urang sadaya yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Rasulillah Muhammad tehilap ka kulawargi para sahabat para tabi'in atba'ut tabi'in a'immatul mujtahidin bil khusus mujtahid mutlak atanapi mujtahid mudawwan anu opat anu janten cecepengan madhab Islam ahlu sunnah wal jamaah lamun madhabna aya opat kumaha lamun dipanyaungan ditambahan imam madhabna aya Imam Soekarno cara panji naon teh panji milenium naon panji gumilang berarti eta mah madhabna lain madhab ahlu sunnah wal jamaah tapi madhabna ahlu salah wal gagabah apalagi simkuring wargi sadaya tahaddus bin nikmat simkuring mah ahlu sunnah wal jamaahna ditambihan an-nahdiyah jadi seseorang orang nahdiyin orang NU laras orang NU tapi lain nurut udud pan aya pan NU teh aya menurut udud lain Nahdlatul Ulama wargi kaum muslimin anu sami-sami anyoh-anyohan gogodeg sinareng engkug-engkugan neangan kanyaah sareng karidhoan Allah Subhanahu wa taala ipayun anu sangat kusim kuring dipihormat saderek nu biasa ngontek purah nyapek saudara nu biasa merebeja kanu nyarita protokol disebutna pengarah acara katelahna gaya nama MC Master of Ceremony nu sangat kusim kuring dipihormat yang mana beliau pada malam hari ini sekaligus sebagai komandan upacara sim kuring kumaha pembawa acara ajengan cek pembawa acara urah lila teuing eta kahayang paling mana teh pembawa acara teh oh terus cek pembawa acara terus cek pembawa acara sing lila we mung lila teuing mah da capek oge teh hilap ka Sayyiduna al-Mukarram wal mukarramun para alimul ulama para juama para kiai asatid wal asatidah anu kusim kuring teu tiasa disebatan hiji-hijina bil khusus ka sahibul hajat pangarsa ajengan nu ngulem sim kuring mudah-mudahan para kiai para ajengan nu aya di wewengkon ku Allah Subhanahu wa taala mesing diparanjangkeun yuswana tebih balahina paratkeun rizkina murang kalina soleh tur soleha tehilap oge ka aparatur pemerintahan sipil maupun militer tiwit panghanap-hanapna dugi ka pangluhur-luhurna
teka kantun bapak-bapak ya bapak-bapak alhamdulillah ibu-ibu na rempeg bapak-bapak nu garaga ibu-ibu nu mejehna pamuda aya pamuda palebah mana cari cingna pamuda euy ieu nu ngaji budak wara euy aya pamuda aya kok itu ngacung pamuda tuh pamudi aya pamudi pamuda nu kararase pamudi nu garelis rana aya rana dia aya rana palebah mana ngajedogna rana pancek kiai ge ari ngomong teh kudu akur jeung muktadol halnya berarti atuh ban bahasa urang Banten mah leuleus heuras beda jeung urang wetan mah leuleus liat lamun urang wetan Sukabumi deket ka Cianjur nini lamun rek ditanya ka stasiun mereka mana jawabannya bade ngantot ion jadi gitu kayak gitu ai bahasa urang kulon mah pan wargi sadaya kantos simkuring pangaosan ka daerah Ciakar bahasana pan ngaing dia babatoke atuh parang simkuring gek we diuk dina Sohibul Hajat cok kiai cenah hakanan heula eta cenah bari kokojoran cenah diamen jadi ngomong teh ka kiai teh kokojoran coba ge apan lamun di Sukabumi digambleng eta ayo wargi sadaya matak di mana ngajedogna rana aya rana aya di mana ngajedogna hah eta nu hejo rana lain kerudung hejo urang doakeun rana nu aya di kampung Panyaungan mudah-mudahan kawin deui meunangkeun leuwih tinu baheula eta nu amina tarik doana rana heuh ari nini aya nini palabah mana ngahep-hep nasim mah nyata pangareupna heuh mama nu aya di dieu mudah-mudahan maot nasing husnul khotimah eta nu amina tarik doangna incu nanya lain nu teu kaharti cenah airana didoakeun kawin deui ali nini doakeun kojor kumaha kitu ma sabab malamun didoakeun kawin deui kumaha lamun keureun datong haring nini bojo simkuring ayeuna kakandungan nuju salapan sasihna eta hawatos padahal bojo simkuring nu kadua ieu teh ajengan disebut makoma mahmuda yuswana 30 tahun bari awakna ge BMW Kijang Panther bro aiti apal BMW Kijang Panther geuning seuri kos nu ngarti hayang apa artina BMW Kijang Panther teh body montok wow keren kaki panjang pantat ngageter ajre beneran gelis irungku-ungkungan tarang tejamentrangan halisna ngajeler paeh gadoda nog sapotong bibirna siga lope panona ge siga lauk koki ku gelis-gelisna heuh katempo hideung jeung bodasna pan ibu-ibu di dieu mah geuning siga lain lauk kokinya da lain cureuleuk bureuleuk tayeu wargi sadaya ayeuna nuju hamil salapan sasi hawatos pisan matak si mama bisi keureun ulah didoakeun kawin deui cenah pan nini mah geus menopos di Afganistan mah seueur wargi sadaya nini reuneuh deui hamil deui nah urang doakeun mah nu hamil nu di dieu we mudah-mudahan sing dulungsur langsarkeun amin wargi kaum muslimin anu sami-sami anyoh-anyohan gogodeg sinareng engkug-engkugan neangan kanyaah sareng kariduan Allah subhanahu wa ta'ala nah cek ibu di ditu engkug-engkugan cenah neangan kanyaah Allah cicing tong ganeng engke diterangkeunna bulan Rajab tah hadirin kaum muslimin sadaya satu acan simkuring ngalajengkeun kana acara walimatul khitan wabil khusus margi upami ningal dina fawaidul makiyah mah pan aya katerangan kieu geuning radus sala innal walaima asyaratun ma'a wahidi man adaha qad aza ghaira zaidi aya kitu jadi walimah teh aya 10 11 bahkan di antawisna walimah satu acan simkuring nyarioskeun walimah wargi sadaya simkuring tadi tipayun uluk salam teh dugi ka 2 wang sulan bahkan saya namah 3 wang sulan abdolus salam talatah nanging
tos salam nu kadua rempeg diwaler ku urang dieu sok sanaos cek fikih mah fardu kifayah ari jamaah seueur mah cukup we ngan eta ngawaler salam teh wargi sadaya saur dina katerangan aya sabaraha perkara anu wajib ngajawab salam jeung teu wajib ngajawab salam termasuk dina fawaidul makiyah keneh aya bahasa kieu Bu Rodus salam wajibun ila Allah. Nah, alokan kudu nama alokan nongeng nang gitu. Rodus salam wajibun ila Allah. Eueuh keneh bae aing alokna teh. Ek dituluikeun tong ieu teh. Mafis salatin au biaklin sugila diantawisna ngawaler salam teh wajib hukumna kecuali aya elat 11 perkara hiji teu wajib ngajawab salam diantawisna lamun urang katungkul kuleueun sareng tuangeun nya teu wajib tah contohan tong nyangaraka hartos pan aya paribahasa ilmul hal abdolu min ilmil makol sok mangga para wargi sadaya ayeuna uluk salam kasim kuring mangga sok 1 2 3 Waalaikumsalam namanya waler lamun tos rengse tuang sareng leueutna rek dicontohan ku kadaangan eueuh daangeunana dangeus dina mobil ti heula alhamdulillah ngarti ajengan mah ieu wargi sadaya kadua diantawisna teu wajib ngawaler salam lamun urang nuju aya di WC nuju aya di mana teu wajib ngawaler salam kumaha lamun nu di luarna ayeuna mah lurah kajen lurah tong dijawab tong lurah jenderal sugan tong dijawab ieu mah jenderal nage bintang 3 misalkan uluk salam nage tong jenderal bintang 3 bintang 7 sugan nyeri hulu tong dijawab atuh bintang 7 obat nyeri hulu tong dijawab naon sabab teu wajib wargi sadaya bisi meujeuhna urang keur ngaheujeun engke di luar assalamualaikum urang keur ngaheujeun ngajawab moal bener lain waalaikumsalam tapi Waalaikumsalam ngartos Pak kartos Pak kartos dah ya cek kiai mana bae oge lamun ngaji geus kaharti geus eureun kaharti tuh Pak kartos hah teu kaharti palebah mana teu kahartina udah encan cenah ngajina oge asim goreng barusan namanya intermezzo nya banyak namanya warning up naon cenah Bu naon hartina teh namanya pemanasan wargi kaum muslimin sadaya urang kawitan lah ieu pangaosan supas ulah yang kolong ting waktos nyontang mangsa banyak dayeuna teh geus jam baraha teh jam 11 ajengan geus saparapat jam can maacan itu nya dar urang ngaosan wargi sadaya alhamdulillah kalayan widi kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala dina ieu wengi sim kuring tiasa patepang sareng urang panyaungan mudah-mudahan wasilahna urang tepang dina ieu acara haulna al-maghfurlah almarhum muassis pondok pesantren Darul Ulum ieu wargi sadaya urang tiasa sasarengan mungkin dina surgana Allah subhanahu wa ta'ala naon margina wargi sadaya ieu acara teh disebutna meureun 3 in 1 nya 3 in 1 acara teh hiji acara haul kadua acara walimatul khitan katiluna aya deui walimatul hamli saurna 7 sasihna nah mudah-mudahan wargi sadaya lamun dibahas mah dari ribu atuh kumaha tiluanana salit baelah pertama orang berbicara tentang haul salarasna masih kuring teu bisa ngaji Pak bahasana hungkul ketua LDNU Kabupaten Sukabumi ketua lembaga dakwah kabupaten dan ngaji mah teu bisa
bahkan di dia tempatna ilmu bahasana ge Darul Ulum, bahkan ajengan-ajengan teh seueur pisan di dia cek paribahasana meureunnan wa pikhtiyarin la yajiul munfasil idza ta'atta ayaji al muttasil. Salarasna mah kitu, salarasna mah ngan ieu mah wargi sadaya bawa ningku teh tadi teh ajengan teh wargi sadaya ti payun teh kasim kuring teh memeh pamitan teh eta ngesalam tempel nyepan tadi ge geuninganan adunya biduitnya walisa duit gesit wah biduit mah sulit aku sabab geus aya duit atuh bingung pak Allah matak silaturahim we nu paling inti nama sim kuring mudah-mudahan diangken wargi ku urang dieu ipid dunya ila yaumil qiyamah wasilah haulna muassis ieu pondok pesantren. Number one, langsungnya, oke, to the point aja. Number one, nomor kahiji, ieu acara teh acara haul. Saalit wargi sadaya, haul teh seueur pisan maknana. Ngan lamun dibahas sadayana wah tika subuh ge moal angeus. Hiji atanapi dua makna haul. Nomor kahiji saurna wargi sadaya haul teh aya bimakna daya upaya. Manana naon cenah? Daya upaya. Urang pansok ngaos geuning kalimat kieu la haula wala quwata illa billah. Eta maca eta ibu bapak lamun rek ka mana? Lamun ngaliwat ka mana? Hah? Ka kuburan tuh aya ngajawab. Ari ta salat matara. Tara cenah da teu sieun. Jadi urang mah apalna maca la haula teh lamun urang rek liwat kanu hieum-hieum nya. Bari bahasana teh tara dibereskeun geuning dak kumaha ieu ka dieu peuting-peuting dah la haula we nya. Teu hah? Tara la haula wala quwata illa billah. Bahasan teh la haula we dak lah pokona mah. Kumaha ieu gawean pan berat ieu pagawean teh dah la haula we. Jadi leres kitu. La haula teh henteu aya daya sareng upaya atuh ketika digawean teh atuh teu bisa digawean da la haula hungkul. Ketika ngaliwat ka leuweung atuh sieun we anger. Da la haula hungkul henteu wala kuata. Kitu teh. Ieu wargi sadaya. Salaresna wargi sadaya ieu kalimah la haula wala quwata teh seueur pisan fadilahna nya, seueur pisan. Bahkan saurna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos naon ser Kangjeng Rasul ka Abdullah bin Qais ala adulluka bahasana gitu tah ala kanzin min kunuzil jannati ye eling ingat kami rek nuduhkeun ka ente Abdul Qais kana kanzun naon cenah Bu naon? Terengan teh kanjut aing mah. Tong diganti ku teh atuh aing mah. Kumaha ieu teh? Serius ieu mah Bu sim kuring mah teu bisa ngabodor. Da biasana ket kamari kita sawartos ka ajengan sim kuring mah lain penyerang. Sim kuring mah penjaga gawang. Ngan kapaksa we ku jabatan LDNU sok aya nu titah nyerang nya maksakeun ieu mah. Ieu mah karak sim kuring nyebut kanjun jadi diganti. Saur Kangjeng Rasul hei Abdullah bin Qais kuring rek nuduhkeun ka anjeun kana kanzun ya min kunuzil jannah kana gudangna surga. Pertarosanana ibu bapak hadirin sadaya lamun urang dieu jelema boga gudang jelema naon? Hah? Jelema boga gudang atuh. Jadi lamun jelema boga gudang teh jelema naon? Ha jelema boga gudang. Heuh lain beunghar. Ngan rata-ratana nu beunghar nu sok boga gudang. Tuh wargi sadaya, bahkan nu jelema boga gudang mah sok boga gedong. Heeh. Bahkan jelema nu boga gedong mah sok boga ayo we gedong di gedong deui gedung atuh ya. Jadi jelema boga gudang sok boga
gedong heula ieu mah gedung deui aing mah panyusun atuh ngomong teh kudu nyusun. Jadi jelema boga gudang mah sok boga gedong, geus boga gedong kadang-kadang sok boga gitu tuh nya. Jadi wargi sadaya kira-kira orang hayang boga gudang ieu mah tong waka gudang di surga nya, gudang di dunia bae heula tadi teh jelema boga gudang di dunia biasana sok disebut jelema boga gedong bahkan boga gedung, berarti jelema beunghar teh. Jadi wargi sadaya lamun urang hayang jadi jelema beunghar ke di akhirat nya, lamun ke urang hayang jadi jelema beunghar di akhirat mangka seueurkeun kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Bahkan dina hadis sapalina sok sanaos didoifkeun tiasa miceun 88 kamadorotan adnaha panghanap-hanapna kamadorotan nu bisa dileungitkeun ku kalimat la haula teh alhammu. Naon cenah Bu? What is the meaning hammu anjrit bahasa gayanya? Padahal mana ngapalkeun kurang eta-etana teh di sana gitu. Apa itu hammu? Hammu teh bingung. Bapak sok bingung. Ibu sok bingung. Sok bingung kunaon? Wah segala rupa we tanya. Kabingung teh talamun urang hayang teu bingung wargi sadaya sing seueurkeun naon? Duit atuh pan tadi kita buka duit bingungna. Nya bener teu? Jadi sing seueurkeun la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Eta wargi kaum muslimin. Eta makna haul nu kahiji urang dorog-dogen Pak sabab ieu ya 3 in 1 masalahna ieu nya. Allah ya Rabbuna karim. Dua baheula makna haul teh tah nu dina ieu wengi ku urang diperingati ulang tahun pupusna almarhum almaghfur furlah. Hikmah nu ku urang tiasa dicanak minimal 2 atanapi 3. Nomor kahiji naon hikmahna ayeuna urang ngahawalkeun da hari masalah hukum haul mah wargi sadaya tos jelas dicontohan ku Kangjeng Rasul nya. Saur Al-Waqidi dicarioskeun Kangjeng Rasul setiap tahun anjeunna sok ziarah ka makom naon ka makom anu pupus di perang Uhud setiap tahun. Berarti Kangjeng Rasul teh haul leres teh eta dalil haul mah eta we diantawisna wargi sadaya Kangjeng Rasul ge sok ngalaksanakeun nu disebat haul. Jadi ieu teh disunahkeun sok sanaos telebet kana kalimat walimah gitu. Kunaon pada melan haul diantawisna tadi tos dibabarkeun nyarioskeun manakibna sejarahna muassis eta teh eusina haul diaoskeun ayat suci Al-Qur'an istighosah dan lain sebagainya. Eta biasana kegiatan-kegiatan anu sok dilaksanakeun dina haul. Naon hikmahna? Hiji saur para alim ulama hikmahna haul teh adalah lil azkar. Naon cenah Bu? Lil azkar, untuk mengingat kembali ya, nginget deui bahwa urang ge bakal naon? Bakal maut. Kullu nafsin za'iqatul, setiap anu ngagaduhan nafas sadayana pasti maut. Lil azkarna supaya urang seueur eling ka Gusti Allah. Kunaon dzikirna? Kunaon me eta mah dzikirna mah dah seueur pan dzikir teh leres teh. Kullu ma yusabu fi'luhu dzikrun eta teh. Setiap pada melan anu diganjar midamelna disebut zikir. Bahkan wargi sadaya simkuring menakan dina kitab An-Nawadzir aya zikir anu jang ngadatangkeun kana dunya ti Kangjeng Rasul, bahkan ijazahna ge ti malakal Jibril. Hoyong teh kapungkur saurna aya sahabat Bu. Ieu sahabat ketika Rasulullah rek berjamaah
ieu sahabat teu aya hiji waktos teu berjamaah sababaraha waktos anjeunna teu ngiring berjamaah sareng Kangjeng Rasul. Cek Kangjeng Rasul ka mana ieu budak eueuh berjamaah wae biasana mah getol. Teras ku Kangjeng Rasul ditengok barang ditlongok wargi sadaya keur nyempot we di juru imah cenah kitu. Di mana cenah Bu? Di juru imah. Tah, teras Kangjeng Rasul lebet ditaros ku Kangjeng Rasul, ari anjeun kunaon eueuh berjamaah sababaraha waktu? Pangapunten ya Rasulullah, kuring teh lain mung berjamaah sareng salira, nanging ketika kuring rek berjamaah di luar teh sok aya nu nangtung nu nagih naon. Bang Emok cenah di aing mah kumaha sugandi dia mah loba. Korban Bang Emok loba anu sok berjanji ulah seueur sametan wargi sadaya eta sahabat Kangjeng Rasul teh. Cek Kangjeng Rasul maneh hayang teu kabayar hutang atuh kantenan ya Rasulullah urang dia loba anu boga hutang. Hah? Aya nu loba hutang aya palebah mana cicingna ini eueuh nu ngacung aing eueuh nu ngaku sieun ditagih doangna ya. Ieu wargi sadaya ku Kangjeng Rasul kuring dibere ku malakal Jibril matakan disebut nage istighfar Jibril zikirna teh nya. Pan aya salawat Jibril nya aya salat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu eta mah salawat Jibril. Aya deui zikir Jibril bahasana teh kieu cek Kangjeng Rasul amalkeun ku anjeun kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah 100 wangsulan sate acan netepan subuh. Eta teh disebutna istighfar Jibril. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Dina kitab An-Nawazir keterangan apa? Diaoskeun 100 wangsulan sate acan netepan subuh. Hafal Bu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Tak azkarna mah diantawisna seueur naon we nya ku aya nahawal teh maknana hikmahna hiji lil azkar nya supaya urang seueur eling terutamina mah eling kana maot. Kaduana aya lil istighfar hikmah tina hawal teh supaya urang seueur istighfar gitu. Nah nu terakhir makna ayeuna hikmah tina hawal teh adalah lil ijtima. Naon cenah? Ijtima teh hartina kempel. Terutami ayeuna di pesantren Darul Ulum wargi sadaya ku ayana haul para alumni tiasa kempel leres. Alhamdulillah jamaah kampung urang dia sadayana kumpung nanti panyaungan tiasa kempel tawasilah kempel urang dina acara haul insya Allah urang mudah-mudahan tiasa kempel sarang al-maghfur lah almarhum anu ngantunkeun muassis ieu pondok pesantren amin ya robbal. Sabab wargi sadaya ku bisana kumpul urang jeung para alim ulama tong di akhirat ya punten di dunia keneh ge wah subhanallah Pak untung kacida lamun urang bisa ririungan jeung para alim ulama. Ta model ayeuna wali naon wasilah hawal ieu urang tiasa ngariung sareng para ajengan tong naon wargi sadaya tong dianggap enteng eta kacida untungna. Papangih jeung kiai mah wargi sadaya tong hariganing keur bentak keur sarena ge kiai mamangfaat. Bener teh Pak? Bener teh Bu? Jeung kiai deket jeung kiai tong sarena tong pupusna tong naon tong nyaringna maotna peremna kiai mamangfaat. Percaya teu? Percaya teu? Jawab sing tarik sakali dipercaya teu? Doang terpercaya nih
cenah manfaatnya papangijieun kiai Pak tong haja gawe dina anak tu talibin we tong tebi-tebi pan aya kalimat kieu geuning man zaro aliman faka'anna maza roni leres teh wa man sofaha aliman faka'anna masa wa man jalisa aliman faka'anna maja wa man jalisani fid dunya ajlasahullah yaumal qiyamah ma'ifil jannah. Ngarti teh Bu? Ngarti teh biar udah can diartikeun hartina kirang langkung kieu Pak and the rob the right to the home is not and the dead of the man ngarti teu geuning siga nu ngarti seseria cek bahasa urang panyaunganna kieu tah man zaro aliman faka'anna mazaroni sing saha jalma nu berkunjung ka kiai kaajengan pahalana paka'anna mazaroni lir ibarat geus berkunjung jeung kami cek Kangjeng Rasul subhanallah kaituna wa man sofaha aliman faka'anna ma sofahani sing saha jalma nu gep naon nu ngajawab bae ari gep naon tak kitu cara si bapak imah gep dicekek ya heuh gep sasalaman sing saha jalma nu sasalaman jeung kiai saur Kangjeng Rasul paka'anna ma sofahani mangka kaya-kaya eta jalma geus sasalaman jeung kami alhamdulillah. Ari abah entos sasalaman jeung kiai entos encan nanya ye serius encan atuh ka mana bae bapan itu kiai ngajah-jah ning tuh makanan ke kiai sateu acan uih kerewek leungeunna gegel heuh paka'anna ma sofahani cek Kangjeng anu mulya kaituna waman jalisa aliman faka'anna majalisani barang siapa yang duduk ngariung kumpul jeung para alim ulama faka'anna majalisani mangka kaya-kaya eta jelema geus ngariung jeung kami alhamdulillah. Subhanallah ieu mah tong waka punten nya tong waka ngariung jeung Kangjeng Nabi pan Kangjeng Nabi mah Pak disebutna ge manusia naon hah manusia sempurna punya tapi manusia milenium manusia sempurna disebat lagi ku budak sakola Rasulullah mah king of the king berarti sim kuring kapungkur nuju di Cibeber emut keneh wargi sadaya peresmian sareng mantan bupati nu kapungkur ramana Ibu Hajah Iti Pak JB nya pan badana teh alit eta mah lain king of the king king of ceking heuh udah alit pan anjeunna geuning badanna teh cara sami we Ibu Iti ge nya alit heuh lain king of the king da puguh mikiran rakyat eta mah king of ceking meureunna asapang kiai na mah teh mah sabab cik babar simpuri eta karak ngareneng jeung bupat komo lamun urang bisa ngariung jeung Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi mah king of the king raja di atas subhan tuh wasilah naon tah wasilah haol ieu teh bahkan cek sim kuring bentakna kiai pereumna ge mangfaat komo bentakna punten dina kitab Minhajul Muta'allimin Imam Ghazali nyarioskeun saurna kalimatna cek Kangjeng Rasul kieu naumul alim khairun bimakna akhyar pan kitu cek budak santri mah ari sarekna jalma alim leuwih is the best leuwih well leuwih slemeu pokona mah leuwih hebat leuwih TOPBGT dibanding ibadahna jalma bodoh nah kumaha tingali asbabul wurudna wargi sadaya saurna hiji waktos ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal masjidi hiji waktos Kangjeng Rasul dangkap ka mana dongkap ka mas ngan di masjid paro'a asyaitona Kangjeng Rasul ningali setan ningali saha Bu sakali deui Kangjeng Rasul ningali saha sing tarik nyebut setan sih nyebut setan tapi tong ngolotot ka kuring atuh Bu yo mah bongkena tilah sing tarik setan keur bari nempo ka ustad manya setan kasep ayo wargi sadaya faro'a asyaitona Kangjeng Rasul ningal setan ningal saha Pak
bari tungkul atuh Pak setan gitu nempo setan teras Kangjeng Rasul naros ka ieu setan ya la'inu mada tasna cek Kangjeng Rasul tan ari ente keur naon di dieu da eta katempo si setan teh cenah bu engkog-engkogan we engkug-engkugan di bahasa engkug-engkugan nolol kana janela keluar di naon ngaranna empot-empotan banyaku empot-empotan aing mah aing empot-empotan mah bujur bu eta mah ngalepot ngan hartina mah saruanya bener teh kitu we pokona mah cara sim kuring anyar keneh kawin baheula jeung adina Kaib almarhumah ici beber ta putrana Abah Suro almarhum wargi sadaya cek mertua istri teh kieu bahasana teh bahasana yeun bahasana anyar keneh kawin ieu mah nya cenah jang cenah hayu cenah ta urang cicing siduru cenah di hareupeun ieu hawu cenah bari dahar ta belegu aji kuring teh sopan amat ini tuh hanya belegu ka minantu bingung eta lieur sok cenah bari akan cenah dahar eta cenah belegu kami nantu tebut sopan nyebut belegu naon ngan nu dihareupeun teh beuleum hui jeung cangkangna teh ya disebutna teh belegu ai dewetan mah pan beleseng ngaranna teh eta nu leuwih lieur Pak nu leuwih lieur erek mandi nya arek ibak cenah itu cek pamajikan teh cenah itu andukna cenah dipipir atuh kukurilingan di tukangan imah eueuh ayo orang pipir tetep asa di imah terus gitu ya Allah ya Rabb hendak maksudna mah eta keneh ieu sesetan teh lok-lokan cek urang dia mah ngalepot teuh empot-empotan hayu we lo kaluar deui ka jero deui eta saha teh bari tungkul setan beri molotot ge hayu wargi sadaya cek si setan ngawaler ka Kangjeng Rasul Muhammad kuring terek ngagoda saha itu di jero masjid aya nu keur salat hago naon acuna teu digoda pan ari setan mah tukang ngagoda jelema naon jelema ibadah da jelema nu tara ibadah mah tara digoda naon tara digoda cek setan itu mah besti aing jadi gitu mata kurang dia ge lamun mung digoda setan atau tong ibadah gitu ya ieu wargi sadaya cek ieu si setan ngan Muhammad ketika kuring rek ngagoda jalma nu keur salat eta aya nu keur sare gigireunana kan Kangjeng Rasul bingung lamun bahasa urang panyaungan mah kieu nya eta Kangjeng Rasul bingung mujar meneng laratinera ieu Kangjeng Rasul meureun bingung nu teu mangitung-tung susah nu taya hinggana akhirna Kangjeng Rasul meureun ngecerit maratan langit ngoceat maratan megu meureun da geus tere jam 12 pan cepot teh bijil hampura jangan simpuri mah penjaga gawang lain penyerang teu bisa ngaji ieu wargi sadaya Kangjeng Rasul bingung nah aneh aing mah cenah setan teh sieun keneh ku jelema sare daripada ku jelema nyaring ai urang dieu lamun urang sieun kudu hudang sieun kudu sare yakin sieun kudu hudang nya banyak sabab nu sare mah sok sariganing ayeuna kumisna baplang sagede galengan sugan da keur naon keur sare leres teu da moal bisa ngalawan wargi sadaya sabab akalna keur naon keur teu aya darupi alqalam an salafin pan gitu diangkatkeun tulisan gitu nu tilu mah dar sarua jeung nu gelo nu sare mah cek Kangjeng Rasul keke tantan kela aing hayang nanya cek Kangjeng Rasul ari ente teu kaharti kunaon sieun keneh ku jelema sare di daripada ku jelema hudang cek setan Muhammad sabab nu sare mah eta kiai nu hudang mah nu keur salat jelema bod subha ieu nunjukkeun bahwa kiai mah sare na ge manfaat
tos pupus nage manfaat matak sae ku urang dihaolkeun malah mandar urang tiasa ngariung mungkin di yaumil kiamah sareng guru urang sadaya amin ya robbal. Tapi tong amin wungkul ku ari amal petot terjadi tuh amal lagi kudu bagus. Wargi kaum muslimin anu sami-sami miharep kana ridwan Allah subhanahu wa ta'ala sababak bedus dua deui terus kan ya teh mau capek ngarengekeun hanya kuring nu ngaca ibu. Nomor kedua bejana ieu wali urang dua beja ajengan hipuh ya ti lumayan. Aya nomor kedua ieu teh acara teh adalah walimatul khitan. Tadi kusim kuring di aos saurna dina kitab Sab'atu Kutubin Mufidah aya kalimat gitu. Innal walaima asyratun ma'awahidi. Walimah teh seueur ngan di urang anu populer anu TOPBGT paling walimatun nikah leres teh. Aya deui paling walimatul hitan. Ari urang dieu lamun head sok diwalimahkeun tara. Ieu mah rek nanya sing jujur Pak. Ai budak urang lamun keur head mimiti head sok diwalimahkeun tara. Ih padahal eta teh sunat diwalimahkeun. Nya memeh aya walimatul wiladah, aya walimatul aqiqah, aya heula walimatul head eta teh nya leres teh. Sok tingali dina Fawaidul Makiyah. Ya. Ibu engke mah lamun boga anak awewe mulai head ya mulai head biasana urang sok dicarita-caritakeun ka tetangga jeung baraya tara daerah bener teh engke mah umumkeun kana sapeker mencit doma sakalian nya kan walimah teh ceuk piki ngadamel katuangan sareng leueteun dibagikeun ka tetangganya ieu wargi sadaya gerang kemah di Masjid Jami umumkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ibu-ibu warga Panyaungan hapunten ngawartosan anak kuring nu ngaranna Kokom Komariah gitu. Aya cek Kokom aya cek Kokom di dia hidup cek Kokom heuh cek sarapai mah tak kilu ngaji ge hirup keneh. Sabab iya anak kuring nu ngaranna Neng Kokom yuswana ayeuna alhamdulillah da alamatul bulug rata-rata 8 tahun awewe mah ayeuna teh geus ngawerwer dina memek pokoknya kaceplosan hampura sabarna masih kuring teu bisa nyebut nu kitu teu bisa hampura kan kaceplosan eta mah eta cenah ku sabab ayeuna mah geus kaluar naon head wayahna wargi sadaya dongkap ka rorompok simkuring ayeuna mah tos balik. Maksadna bisi anak kuring nu ngaranna Kokom Komariah eta teh nu terkokom-kokom teh saha KDM ieu wargi sadaya bisi kaluar ti imah pakaianana you can see teh you kamu can dapat si melihat lekmong ya gitu nya kelek yang katemong eta teh orak wayahna panggebahkeun gitu. Kaduana bisi bapak-bapak ibu-ibu urang Panyaungan boga anak lalaki miharep ka anak simkuring nu ngaranna Kokom ti ayeuna geura cangcang make tamang gitu. Tah kitu wargi sadaya. Eta sunah diwalimahkeun aya walimatul haid namina. Tuh. Siap walimatul haid siap. Aing teh siap cenah era aing cenah boga anak ngomong. Dua satu acan walimatul hitan ya aya nu disebat walimatul wiladah nya what is the meaning walimatul wiladah walimatul wiladah ti ketika ayeuna naon istri urang borosot naon ngalahirkeun nya eta geura urang teh ngayakeun walimah di diosok cara asok meureun ngan urang teu apal simkuring ke di Cibeber osok ngan beda jeung di wetan ari di wetan mah lamun begitu aya nu lahir teh sok sasangrayan nyang rai sabangsaning kakacangan asok aya di dia asok oh aya di digecer sok aya nya punya tara oh tara heueuh
Di wetan mah ibu sok nyangrai kakacangan eta teh pokona mah kacang tanah, kacang kedelai, kacang suuk, kacang garing, kacang atuh tara kacang basuh disangrai aya hese asah kacang basuh wargi sadaya eta teh sok didahar ka digoroan tatangga teh ceuk ka dieu ieu kacang jer gitu. Ku keluarga nu ngalahirkeun teh ta eta teh walimah namina. Di daerah kulon mah nuju simkuring di Cibeber biasana teh sok nyamel naon geuning ngaranna teh? Nyamel peupeuh. Ai mah nya simkuring nyamel di teungeulan kitu. Ai sing horeng samel peupeuh teh koneng heuh. Jeung sangu bek ngadahar sangel peupeuh teh buraha ya bibir teh ning karoneng. Ta eta teh walimah namina ngadamel katuangan sareng leueteun dibagikeun ka tatangga jeung baraya namina walimatul wiladah. Kartos. Teruskeun. Salajengna saatos walimatul wiladah tahapan sebelum walimatul hitan teh aya disebut walimatul aqiqah. Naon cenah? Walimatul aqiqah. Walimatul aqiqah teh nyatana walimah ketika ayeuna murang kalih biasana sok sakantenan di khitan, bahkan sok sakantenan di pasihanam nami da di hitan teh pan sunahna mayuswa 7 tahun 7 dintennya gitu kan. Ieu wargi sadaya tah dina walimatul aqiqah biasana sok diayakeun walimah sok lalaki geuning mencit doma sabaraha hiji 2 awewe domana hiji teu lamun teu boga doma kumaha boga ge me kenae me oge heueuh lalaki emena 2 awewe emena hiji me ge teu boga cenah ieu mah boga ge hayam jago eueuh teuing mah eta we hayam jago pencit lalaki 2 awewe hiji hayam jagona ieu mah hayam jago ge teu gablek aing mah boga ge reungit atuh pencit we reungit atuh tong maksakeun ari eueuh teuing mah nya da eta mah teu wajib tuh. Ieu wargi sadaya bagusna didinya teh adina dilangsungkeun walimatul khitan lamun can dinamian sok dipasihan nami. Nah gitu mudah-mudahan nu lahir engke wargi sadaya lahirna lancar ayeuna dipasihan nami anu bagus insya apal ngaran nu bagus. Hah? Atuh ngaran nu bagus mah eta BAGUS bagus. Naon cenah ngaran nu bagus teh? Bagus. Da moal aya nu ngaran bagus liwanti bagus ya. Atuh pang bagus-bagus na ngaran saha? Bagus. Ngaran nu bagus teh wargi sadaya ngaran nu kumaha? Dina Azkar An-Nawawi geuning dicarioskeun innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahsinu al aslu fil amri mutlaq lil wujuban gitu cek budak satria fahsinu asma'akum pek baguskeun ngaran anak maraneh kabeh sabab urang panyaungan jaga bakal dipanggil ngaran manehna jeung ngaran kolotna fahsinu asma'akum pek baguskeun ngaran anak maraneh kabeh. Nu kumaha ya Rasulullah ngaran nu bagus teh dina hadis salajengna dina azkar dicarioskeun fa inna ahabbal asma indallah Abdullah wa Abdur Rahman kaituna summal amsal pal amsal terus gitu bener tuh gitu lagi ya bener tuh bener tuh apalan santri mah apal teh Pak ngaran nupang bagus-bagus nate bulamun ngaran ditempelan katab Abdullah jeung Abdurrahim cenah sotoy aing mah bating deu apal keneh urang bahasa urang dieu bating aing lain Abdurrahim euceu Abdurrahman Abdurrahim ge bagus ngan kalimat hadisna fa inna ahabbal asma indallah Abdullah wa Abdur Rahman ngaran nu paling bagus teh mun ngaran ditempelan kalimat Abdullah jeung Abdur Rahman matakna ibu hamil engkin kapayun mun tiasa
tempelan ngaranna Abdullah jeung Abdurrahman sabab eta nami paling dipika cinta ku Allah. Kumaha ulah loba teuing cenah Abdullah jeung Abdurrahman, fal amsal tong jauh-jauh tina Asmaul Husna pan ngajerek ngaranna heuh atuh kaituna kumaha eueuh Asmaul Husna geus beak 88 atuh tong gandeng loba dina Al-Qur'an bener teh ngananyakeun heula ka saha tong ka tukang cukur ka saha ka kiai nya ieu mabong kena cek ustad peuting cenah loba tina Al-Qur'an jang pingaraneun budak gubrak incuna lahir atawa anakna lahir wah cek kiai oge cenah maca Quran teh tatanya ka kiai der we maca Quran tengah-tengah teh nya a'udzu billahi minasyaitonir rajim sadaqallahul adzim. Nah sia make geus cenah ngaji teh geus mangih jangaran anak aing saha Sayton coba kabayang loh atuh si Sayton gede beger kawin baheula ge bapak aing merengaran aing teh tina Quran aing ge rek nurutan pamajikanana lahir pamajikan si Sayton lahir barukan si Sayton muka Quran bismillahirrahmanirrahim maca ayat tengah-tengah fi nari jahannam khalidina fiha sadaqallahul adzim. Nah siang geus ngaji teh cenah Sayton geus mangih jangaran anak aing saha jahanam sok kabayang teh Pak eta sementara cek hadis ti payun innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum baguskeun sabab ngaran teh geuning sok cek kolot baheula mah sok nurug cupu jeung kalakuan geuning diurangnya sepuh kapungkur lamun budak geringan bae sok dikumaha sok diganti ngaran leres teh cenah goreng geuningan euy nasibna teh urang ganti ngaranna tuh sok nurug cupu jeung kalakuan tapaul wargi sadaya matak sok diganti ngaran teh kudu nu bagus wargi sadaya coba kabayang lamun anakna naon jahanam bapana Sayton ketika di padang mahsyar Jahanam bin Sayton cek malaikat aheng amat ngaran anak ieu wargi sadaya taeta contoh nu kaharti ye simkuring pan tadi MC teh nyebatkeun jenengan simkuringnya ieu mah bari perkenalan ka urang dieu wargi sadaya jenengan simkuring ye bibit buit beuti pamencaran turunan ti karuhun menang bubur bodas bubur hejo bubur hideung ya Bu ngaran teh wargi sadaya Abdullah Ruswandi hartina teh hambana Allah Ruswandi teh hartina rosa ya ruswanan masdarna lapad rosa hartina teh tetep zi cek budak santri isim 5 bimakna sohbah berarti ya gitu kan pan isim 5 teh aya 5 cek jeremnya mun cek alfiah sabaraha isim 5 aya sabaraha budak santri nah budak santri nah ai cek alfiah teh isim 5 teh sabaraha aing cari cing budak santri teh api-apina heuh bisaan we tawadok eta teh ngaranna tara mawa dompetnya deui ieu wargi sadaya pan aya di isim 5 bimana sohbah hartina nu ngagaduhan jadi Ruswandi teh jelema anu ngabogaan katetepan garis gelona apal garis gelo garis miring pan jelema gelo teh jelema naon garis miring sim kuring teh jalmi pang istiqomahna alhamdulillah ngaranna doang matak baheula boga pamajikan di Cibeber istiqomah di Cibeber ayeuna di Sukabumi boga deui hiji atuh istiqomah di Sukabumi engke di Pangarangan di dia di Panyaungan aya deui hiji atuh rek istiqomah deui di dieu sarua ieu wargi sadaya nanti wargi sadaya jerengan murang kali teh biasana dina walimatul wiladah sekaligus biasana sok diwalimatul khitankeun disepitan nah make kudu disunatan wargi sadaya sabab cek ayat nu tadi kumaha sunna awhayna ilaika anit tabi'a millata Ibrahim Hanifa Ancan eureun ileungeun
geuning menang diajar capek-capek teh sakitu di Allahanana. Wargi sadaya eta teh sabab wargi sadaya nyucruk galur tapak Kangjeng Nabiullah Ibrahim alaihi salam disabatna cek budak santri mah syar'un man qoblana nya syariat nabi-nabi kapungkur bahkan saterusna mah dihitan teh eta teh syariatna Kangjeng Nabiullah Adam alaihi salam sok sekaligus wargi sadaya dina walimatul khitan teh anu bade enjing di sepitan mudah-mudahan ieu Ahmad Dimyati leres namina teh mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala mesing dijantenkeun murang kali anu soleh tur soleha soleh berarti sabab naon dihitan teh salah satu tina fitrah dina agama Islam dina nigening dina risalatul muawanah kan dicarioskeun nya al fitratu khamsun ari sebagian tina bebersih jiwa badan teh aya 5 di antawisna wargi sadaya nu diwajibkeun kur hiji nya bener teh sesana mah sunat mana di antawisna hiji al khitan nya kaduana naon al istihdad apa istihdad bu nyabutan nyukuran bulu eta bulu naon ai bulu eta teh bulu naon apalan bulu eta teh bulu eta anu awal disebut kurang geuning bulu naon teh bulu taeun tah bulu taeun teh bulu naon teh bulu eta pokona mah ai bulu eta bulu naon taeun teh ya pokona mah bulu taeun teh bulu eta tah dicukuran bis aya ngarti teh bulu taeun jeung bulu eta ngartinya aya nu can ngarti berarti geus ngarti kabeh ajengan tah eta teh sunat dicukuran bejana cenah bejana cek kurusim kuring mun awewe mah dibedol cenah dibetot dicabut cenah teuing bener teh teu kancan manggih siga teranganna ngan eta nyabutna teh cenah disilang sabab lamun teh disilang kayak ngabarawak cenah gitu ngan manggih kateranganan apa teuing dina naon eta dina kitab Al-Qorbek ya eta atuh cokor bebek nah kitab Pacul Muin eta komun ngagaitul ahyar mah tayo wargi kaum muslimin sadaya aya deui kaituna teh geuning wanabdul ibti nya dina risalatul muawanah tuluy nyabutan bulu kele teh kitu teu dicabutan teu naon-naon ai sieun teu rongsob mah eta kitu nya terus deui aya naon sunah ya sunah fitrah teh diantawisna adalah naon qasus syaribi sate acan qasus syaribi aya disebutna naon disebutna ngeuretan kuku teh teh heeh naon ngaranna teh taklimul adfar ngeuretan kuku ngan teu wajib eta mah heugah rek paranyang ge ai teh disieun disebut naon mah monyet nya teu sieun disebut naon ibu-ibu mah monyet teh ka abdi deui ya bari tungku cenah monyet gitu apa nu paranyang kuku na monyet tayu wargi sadaya di antawisna aya qasus syarib naon ngadaur kumis kitu teh eta teh sunah nganu diwajibkeun al khitan ku mazhab Syafi'i bahasana al khitanani wajibani lidzakari wal unsa ngan ari istri mah sunah dihopikeun gitu bu nya lamun diwalimahkeun oge ari pameget mah sunah dijaharkeun wajib cenah bahasana dina mazhab Syafi'i mah eta naon teh dihitan tah walimatul khitan walimatul aqiqah jeung walimah ayeuna naon dipasihan nami biasana sunahna disarengkeun matak mudah-mudahan sawangsulan deui Ahmad Dimyati ku Allah Subhanahu wa taala mesing dijantenkeun murang kalih anu soleh anu tiasa berbakti ka ibu ramana berbakti kake keluargana kange wargana manfaat dunya sinareng akhiratna ngangkat derajat ibu ramakna fi dunya ila yaumil qiyamah sawangsulan deui pesen sim kuring anu walimatul hamli anu dihamilkeun pasihan jenengan anu sae bila perlu tina Al-Qur'an hese-hese teuing mah sim kuring punten tina Fatihah we nya panya tina Fatihah jadi lamun boga anak yang kita lalaki Bismillahirrahmanirrahim ngaranan Abdurrahman pan bagusnya
gubrak deui ayeuna mah budak kadua tuluykeun bismillah bismillahirrahmanirrahim awewe rohimah atupan bagusnya terus we nepi ka alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin Abdul Maliknya terus we ngan kade we eta palebah Fatihah ayat terakhir mah tong dijieun ngaran tungtungna dolin kade tanya heuh bisi pagawean modal jeung ulin atuh kadua hartina ge pan goreng itu makanya ketika orang boga anak salosin teh ajengan aitina Fatihah mah gampang ngagoroan teh kudu hiji-hiji cukup ki al-Fatihah ngabring ge anak urang teh insya Allah kahartos teh Pak tuh cek kiai mana bae oge lamun ngaji geus kaharti geus beres alhamdulillah kahartos Bu encan keneh bae ngaji sajam satengah cek guru simkuring yang jaga sia lamun jadi tukang ceramah jadi penyerang tanya lamun ngaji geus lila lamun mustami teh kaharti geura eureun cenah geus kaharti mah kumaha cek simkuring lamun teu ngajawabna teh teu ngarti geura eureun cenah kacape-cape sia capek teh kada lila-lila oge da teu ngarti keneh wae sakitu anu kapihatur hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.